Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa saha nu maot. Innalillahi. Nya kumaha sating nu mah. Ya aku mah kitu kan biasana innalillahi wa inna ilaihi rajiun mah aya nu maot. Panjang berduka lah istilahnya. Oh, kelari ya duka naon? Duka Bandung teh tercoreng harga dirina. Tah, nah bisa kitu eta tercoreng kumaha didinya sok riweuh pisan atuh. Aya hiji pasantren, Heeh. mah pasantren Heeh. di Bandung. Heeh. Letakna teh di daerah Cibiru. Kela didinya cek saha bisi hoak eta teh. Nu dikirimkeun eta na Oh, dina grup teh ya eta. Di YouTube, di Oh. naon keren lah ayeuna teh. Oh, di Cibiru eta teh sidik tempatna teh. Urang ngarupasan Kela cik lain bieu hubunganna jeung innalillahi naon? Da kudu pugu jo innalillahi we. Nya innalillahi teh urang lainnya turut berduka. Oh, turut berduka. Anu dicabulina. Oh, dicabuli. Heeh. Tuh nyarita tadi. Pencemaran nama baik atas Oh. nama pesantren. Heeh. Manehna ngurus pesantren, Heeh. tapi ayeuna teh kasusna teh mencabuli 12 tahun. Astagfirullahaladzim. 12 siswi. Awan disebut nama sekolah siswi meureun. Kitu. Aduh, 12 siswi da pana orang Garut. saha ngaranna si eta teh? Si hari gitu dah hari. Awan teh nu ieu na inisial nama HW cenah Heri Waryawan tingu teu penting dengaranna goreng we bukan Aing mah euy. Pencemaran nama baik dewa pondok pesantren teh atuh di. Ngeunahna si Eri tadi kumaha tah ngeunahna? da cek Dedi Kobucer kayak eta mah jelema. Lain naon? Lain Entog. Entok mah ngeunan. Pencit begitu naon. Naon atuh Dipencit kan teu ngeunah. Lamun siga entog kurang pencit tuh man. Ngalodok Lodok ieu ngalodok na kumaha? Sok gitu. Pusing orang aslinya kade jadi panutan, jadi contoh. Kain tadi dinya bisi nurutan. Wah, Tuh, senyum biasa naik karena tong seperti beja-beja. lancik keur baraya manggagan atuh kumaha ieu. Dan dikasihna ke orang tua oge ongkoh supaya teu lalai nitipkeun budak di mana wae di nu resmi eta wah teu sih kumaha cek cobaan. Da cek berita nawe kitu. Eta teh jalma anu kurang teh nih, da digratiskeun sakolana teh. Oh, digratiskeun. Sakolana teh di 2016 dibikin teh didirikan kayana bisa berapa tahun atuh nya. Heeh, bener. Lolodok teh tuluy merenya si eta teh. Si naon teh? Hari-hari Yang di belum gitu mah bujurna cikeun teh. ampun nah. Pokona mah yang siswi anu kamari ternoda urang doakeun mentalna cing kuat. Da eta mulai kesalahan manehna. Jang guru-guru omat tong nepi ka kitu kajadian kitu deui komo deui guru agama atuh. Aduh. Kita main guru agama gitu mah. Kan mengatasnamakan guru agama atuh. Agama Islam teh agama yang penuh damai, penuh cinta. Dicoreng kudu kitu patut gitu. Kudu dikumaha nu kitu. Anu kitu mah Abu Jahal. Cik carekan kemana? Abu Jahal. Carekan sing bener atuh nu kitu mah. Sia teh. Dogoan ku aing gitu di channel Manggagan gitu. Abusna teh Abu Jahal Terus eta teh naon atuh. Obrungan nas dah euy. Nanas. Carekan kemana sok cing beak carekan Ada diri orang Bandung atau dicoreng gunung gitu. Aing mah Orang dan Bandung mah somea, tah eta budayawan, pencabulan, tahun. Ngerti. Karena yang pedil dikemakon gitu. Gua nama ka orang-orang tua we. Omat menjaga budakna cing tinggikeun amanah imana lah nya imin be aduh imana aja ulah kagoda ku iming-iming anu teu sapira peda gratis nya omat ulah manggagan ulah sok kabitaan peda di anu cenah makan gratis ulah nah betul lah mana ge ulah kagoda kagoda bisa nya kagoda nu kagoda
Orang coba tuh ngasih pesan-pesan ke pada manggagan itu. Sing serius atuh ngomong lah manggagan teh. Ya enggak serius orang teh eta geheul. Geheul pisan nih teh. Aya gujuk-gujuk teh ayam. Gujuk. Pokona mah gitu we lah. Oke, pada manggagan hatur nuhun, hapunten bila aya kata-kata anu lepat, bila aya cariosan anu menyinggung, kami hanya sebatas hiburan. Betul manggagan? Nya, iya we aya berita we tadi teh hiji deui. Hiji deui. Naon di wae atuh berita teh? Ieu mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh nya ieu wali kota Bandung nya. Wali kota Bandung. Kami keluarga besar Manggagan, sok tah mengucapkan mohon berduka. Terus turut berduka cita atas meninggalnya wali kota kita Haji Odet tanya. Pokoknya eta wali kota kita. Pak Wali Kota mugia ditampi iman Islamna, kasayanana nya alam kuburna. Terus ngebangun kota Bandung. Untuk keluarga yang ditinggalkan naon atuh. Mugia sing dipasihan kasabaran, katabahan nya tak kitu. Punten ieu teh rada keheul soalna tadi kasih Heri. Punten pisan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.